Sakedap deui bulan Ramadan. Aduh, teu bisa jajan seblak burang-burang. Nya acan modoan deui. Sakedap deui bulan Ramadan. Tere puasa oge tarawehan. Pasti seueur barokah. Aduh, janten teu sabar. Guys, aja, dah, yuk. Kumaha kan sakedap deui bade sesi saum. Kumaha atos laluna sametan saumna? Ih, abi acan saminggu deui kumaha atuh? Aduh, abi mah 10 deui kumahanya. Ih, komo abi hilap duka sabaraha deui ke di gentosana pas lebaran. Kumaha kan sakedap deui teh bade sesi saumnya. Kumaha atos lalunas sametan saumna? Alhamdulillah abi mah atos sih. Alhamdulillah abi oge atos, malah abi mah teh aya kodoan. Alhamdulillah abi ge nembereng sakamari. Jang, Pep, ayo sholat. Mang Gamal ti payun. Mang Gamal nitip bae abi mah. Jang, Pep, ayo sholat. Ayo. Lamun emang kuring jeung anjeun teh ngajodoh, Allah pasti mere jalan pikeun ngahiji. Nu kudu dilakonan ayeuna nyaeta teras ngadoa, cekap kuring ngajauhan anjeun lain kuring teresep. Ngan kuring hayang ngaendahan tobat kuring jeung doa kuring ka Gusti Allah.